janten budak teh kedah berbakti ka saha? Bunda ya. Oke, teras ka saha deui? Bunda deui. Teras ka saha deui? Bunda deui ya. Teras tos tidinya kumaha ka saha? Ka ayah. Jadi bundana aya sabaraha hiji tadi? 3 ya. Ayeuna aya sabaraha hiji bundana? 1. Berarti bundana kurang sabaraha? 2 ya. Cuk buru wartoskeun ka si bunda, buru. Bunda. Bunda tadi sahur ayah kedah nama kakang teh gaduh 3 bunda. Sesuai tadi khotbah Jumatan. Kusabab ayeuna nambah hiji, janten kedah nambah 2. Kakang, anak bunda anu pinter, cik, iya naon namina? Lobak bun. Aya sabaraha ieu lobakna? Hiji bun. Kumaha carana ieu lobak bisa kutiluan? Dipotong janten 3 bun. Pinter pisan anak bunda teh, jeung wartoskeun kasih ayah jeung. Oke bun. Bunda merantau, si ayah galau. Saat di luar rumahku tidak terpantau. Kakang jadi risau, hati ayah kacau. Dari mending kita minum es cincau. Paruh gua, grip nagi ayah jadi hilap deui. Gara-gara si bunda, aduh. Ayo, mana si bunda teh lah? Aduh, Kang, si bunda teh ka mana nya? Ayah sih buat hayang bunda na 3. Jadi si bunda pundung. Heureuy ya tukang maknya ayah mau menduakan cintanya si bunda. Tapi dianggap serius ku si bunda mah meureun nya. Ari lobak ayah aman. Aman Kang, aman. Kakang lapar tuh. Lapar. Naonnya? Teu aya si bunda mah teu anu masaknya. Masak mie weh. Boleh. Kan kakang nu meserna. Artosna aya teu? Ayah. Meser. Mang, ari ale-ale sabarahaan? 10.000. Mau mahal teuing. Hayang enggal naik hajinya. Nyarios naon? Wah haji, panyate si mangna. Bade meser naon? Mie haji, anu 3.500-an, rasa naon? Rasa soto ayam. Ari nu 2.500 rasa naon? Rasa kari ayam. Bade nu mana? Hari itu nu 1.500 rasa naon? Rasa kaldu ayam. Sok-sok. Meser nu mana? Anu 500-an aya tuh. Aya. Tah eta weh, meser 4 bungkus. Kela-kela. Ari nu 500-an rasa naon? Rasa tai ayam. Edek. Yeuh. Waduh. Mana mihna Kang? Nggak jadi wah hajina galak. Peporongos aja ke kakang. Terus kita mau barengakan apa tuh? Nah ayah jadi ikut-ikutan ngegas. Maaf atuh namanya juga lapar galak kenyang tunu. Ya, jami teh diciptakan tina tanahnya. Tina tanah berem atau tina tanah liat ya? Benten atuh sanes eta ih. Aya wae. Lamunnya tina tanah berarti kakang sareng batako, kenteng, dan kendi teh aya hubungan tali persaudaraannya ya. Teuh dak kitu ari efek patungan kosong pikiran tarik teh. Ngacapruk wae lah. Tenang. Mana handphone teh tadi teh? Oh ieu. Kurang telepon heula rencangan ayahnya. Halo Mang Koko, nitip baksonya. Toge sayur, cukaan, ladana sing loba. Apalan wae euy. Ya guys, tungguan di dinya. Siap, gedeng di OTW.
Mang Koko, pesanan datang. Mantap. Iya, Mang. Ya kan? Pangkal mangkokeun. Kan lapar. Duh. Anu pisan euy. Sami. Jadi kieu Mang, urang teh rek muka toko, rek mantuan mah. Buka toko. Tah gitu atuh anak muda mah kudu berkarya, kudu usaha. Sok urang bisa mantuanan. Didinya butuh naon? Jadi aya teh urang butuh lingis, obeng, senter, jeung sepatu anu alus melompatna tarik. Atuh eta mah ngabangsat hari mah. Soal kurang kenaon. Heureui atuh. Mang Koko urang melu gawe lah, gawe naon we? Jadi naon kela. Aya asana masih di kantor urang. Tapi gajina teh 750.000 di bulan pertama. Ah atuh Mang, batur ge gawe di pabrik Mang juta-juta, nya minimal lah aya jutaana gitu lah. Juta. Oke lah, ku urang gaji 0,5 juta. Deal. Deal? Deal. Oke, pokoknya mah Senin asup. Oke, ayeuna urang rek siap-siap heula. Ih, basa sabaraheun. Angke deui we eta mah kalem. Siap. Ya. Oh, siap nuhun. Ayah, yuk baksonya bekah. Aduh, Kang ada si Bunda teh ka mana nya? Iya, ayah mah ingetan bunda, jadi we kakang teh kangen. Bener ya Kang kata lagu. Kalau sudah tiada baru terasa. Kalah joget. Emang bener ya bunda maut? Bukan maksudnya teh si Bunda teh terasa tiada, terasa hilang kalau nggak ada di rumah gitu. Kang kunaon bet nangis? Iya gerak mam basona. Nggak, kunaon? Itu bakso kakang di Mam Buaya. Oh iya salah. Pantesan atuh rasana siga kesang sireum gitu. Kesang sirum. Nah ada dayun. Maaf atuh guys, namanya juga lagi galau. Bebas orang galau mah. Ayah mam dulunya. Assalamualaikum. Ya, bunda baru ya. Gitu atuh anak muda mah kudu nempo ka dieu. Oh, poho di. Kalau sudah joget. Oh, emang kelihatan gitu? Enggak, bener aja. Oh, elap. Kun kakang nu mayarna. Meserna. Aduh. Dibalik wae. Rasa kaldu Adam. Gawe. Bela poho. Urangnya salah bieu euy. Ayo lobak aman. Aman. Ayo lo. Kang.